zaman nu ngacaplok urang patepang dangu deui dina konten anu maneh kana caplok radione ngaboboleh seni budaya Sunda dina wadah anu ngigelan jaman mangrupi-rupi Cina utamina cerita dina basa Sunda campondong so 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 campondong so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube adu eusi kontena ngeunaan sabudeureun seni budaya sakudak sakedikna aya informasi utamina mah hiburan para wargi kaum dangu. Pamugi kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana sapapaosna aya dina kawilujengannya, aya dina padang tayungan Allah Subhanahu wa taala, oge lancar sagarupi anu nuju diikhtiarkeun teu hilap sing sehat walagri sakola wargi lahir tina kaning batin. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, dina dangat ayeuna sim kuring sejamintonkeun salah sawios carpon karangan Kang Edi D. Iskandarnya, karangan Kang Edi D. Iskandar anu kantos dimuat dina di mana ieu teh dina majalah ke sakedap para wargi dangu majalah Kania nya, majalah Kania tahun 1881 hiji. Aduh tos lami ya sim kuring ge nembe sabaraha tahun ieu teh acan SD acan. Sabaraha tahun gitu? Tahun 8 hiji Mang Caca? Nya aya sekitar 5 atau 4 tahunan lah badannya. Oh, atuh leuwih kolot ti kuring. Har ari Mang Ari kuring mah tahun 8 hiji mah meureun ya karek canaya. wah bohong. Bukan mah oh gitu. Oh baheula mah aya ngaran majalah ngaranna Kania ya. Oh janten majalah Sunda teh seueur gitu, salah sawiosna aya nu namina teh Kania. Kemana deui bangkus teh? Leos para wargi kaum dangu sim kuring tekendat nganuhunkeun heula sateu acananya kanu parantos manco teras kana ieu kana anu parantos ngalaikna nge-sharekeunana oge nu komentarna hatur nuhun pisan. Anu teu acan subscribe mangga diantos subscribe-na sakantenan sareng loncengna supados aya notifikasi kitunya. Mangga supados teu nyangkolong teuing karawaktos urang kawitan bae ieu carpon nanging sateu acana ayeuna bade ngalangkung. Mangga kapayun. Kocok Bandung Sari Rasa Istimewa. Au go para wargi kaum dangu, sora anjing babaung tengah peting jemplang-jempling, gelepug angin ngagelepug matak ngompod nu borangan.
Red dokter Surya nempo ka Anita pamajikanana. Geus sare gerentes hatena. Beungeut Anita ditetep menileleb tuluy ngarenghap. Doh. Dadeuh teuing geulis. Jungjunan. Geus sababaraha kali meredih ka akang. Sangkan pindah ti dieu. Duh. Ngarti akang ge. Saha nu betah cicing di kampung jauh kaditu ka dieu. Jauh ke tempat parajuaneun. Puguh ge akang ge sarua teu betah sebenarna mah ieu teh. Aduh, dalah dikumaha apan ieu teh pancen ti pamarentah. Sangkan akang praktek di ieu tempat. Wayahna we jungjunan. Wayahna. Keun we da 3 bulan mah walila. Kitu gerentes dokter Surya. Gebeg harita dokter Surya ngagebeg bulu pundukna ting sariak. Hawar-hawar kadenge sora awewe ceurik balilihan bari sasambat melas-melis. Aduh. Eta sora naon? Sora saha? Nasaha? Tengah peuting kieu aya awewe ceurik jeung sasambat. Duh. Boa-boa piraku deui, piraku jurik mah. Tepati percaya kanu karena itu kuring mah. Aya nu cilaka meureun ieu teh, aya pasien tengah malam darurat. Duh, nya bisa jadi mah ya. Mun kitu mah nya kudu diteang ieu mah ya. Kitu ceuk pikir dokter Surya. Lalauna dokter Surya cengkat para wargi kaum dangu. Kataya pelempang keluar di kamar. Kulutrak muka panto hareup. Di luar peuting poek meredong. Nu ceurik bari sasambat rada atra kadengena. Lalaunan panto ditutupkeun deui. Yut dokter Surya turun tina golodog. Manehna leumpang ke tempat anu keur sasambat. Angin peuting nyecep ti satung sandi. Leumpangna rada atog-atogan. Mapai jalan anu teu diaspal. Dokter Surya beuki deukeut. Beuki atra. Teu karasa bras kadeukeut rungkun awi haur. Reg dokter Surya ngarandeg heula sakedeung. Manehna neger-neger maneh. Kataya pelempang deui. Beuki ati-ati da bisi kadenge korosakna regang awi anu katincak. Saenggeus rada deukeut tuluy nyalingker di satukangeun tangkal buah. Akang tega mergasa pamajikan sorangan. Aduh, nyeri. Nah kamana atuh ya susu sabelah deui. Nah kamana? Aduh. Hate dokter Surya rewas barang mireungeuh ka palebah hiji kuburan. Aya awewe nu keur cinutrung make pakaian sing sarua bodas. Buukna ngarumbay, sirahna tungkul. Dua leungeunna nyekel padung,
cerik bari sasambat melas-melis. Aduh, aya awewe di kuburan. Kunti gitu. Astagfirullahaladzim. Gusti, kiatkeun hate abdi. Astagfirullahaladzim. Dokter Surya istighfar bari babacaan satekah polah muntang kanu kawasa sangkan dikuatkeun jiwana. Ngadenge nu ceurik bari sasambat melas-melis, hatena jadi ting saredet. Kahayang namah gewat nyampeurkeun, tuluy nanyakeun sabab-sababna. Tapi rada asa-asa, hatena jadi sabil para warikum dangu. Rek disampeurkeun sieun nya Jurig atawa Kunti. Ari teu disampeurkeun da kawajibadana kudu nulungan nu keur tunggara. Kumahanya euy. Gusti Allah, teuing kumaha ieu disampeurkeun atawa naon kitu manehna teh. Jurig atawa manusia anu keur kahadapan nyeri gitu. Tapi moal nya aya awewe ludeng-ludengeun teuing. Ceurik bari sasambat di kuburan. Meni jauh ka ditu ka dieu. Meureun ieu nu disebut pae panasaran teh jadi marakayangan. Tapi deui eta jirim nama sidik manusia. Keun bawa ka disampeurkeun. Rek diawaskeun heula we ti dieu. Aduh. Kitu gerentes Dokter Surya parorikum dangu. Teu lila si awewe teh cengkat. Manehna luak lieu ka sakurilingeunana. Dokter Surya karenjag barang ningali susu belah kencana siga nu beunang nyopak. Sedeng kudu sabelah deui mah nonjol gede. Can ge jejeg pangacianana datang deui ka ruas nu leuwih ti samemehna. Paledug teh para warikum dangu di kuburan teh bijil haseup anu ngalimpudan si awewe. Barang haseup beak les si awewe ge ngaleungit. Dokter Surya istighfar sabaraha kali neger-neger hate. Geus cacap sagala kapanasaran mah. Jung manehna lempang ninggalkeun rungkun awi haur, peuting beuki sepi jempling. Isukna Dokter Surya indit ka balai desa nepungan palurah. Teu nyaritana naon kapakana mah. Kuriak bae tambah merod hayang pindah. Kabeneran palurah nyampak. Palurah ngabagiakeun dareh dehna keur. Selamat pagi, Dok. Oh, ya. Palurah ada? Ada, Dok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Palurah. Dokter Surya. Bangga lagi, bangga. Ya, mohon Pak. Ya. Duh, aya pikir saha naon Pak Dokter ya. Bapak mah sarareuwas ya duh. Kieu Palurah. Sim kuring teh bade ngadaradad gitu. Nah tuh darah. Di dia napan ieu daradad weh. Maksudna teh caritakeun lah gitu, naon kaalaman ka Palurah gitu. Kumaha teh saleresna ya. Mohon kieu maksudna singgetna we Palurahnya. Mohon singgetna we. Abdi mah teh saya lami-lami ya teh. Duh nuju lieur ya teh. Lieur kunaon? Mohon nuju duh aya wae ya teh duh kontroversi masalah taprak gitu ya teh duh. Bingung ka abdina ya. Oh. Naon teh? Panong iya panas. Oh sanes. Oh mohon tempera eta nya. Mohon da wah. Aduh. Buru atuh. Mohon kieu. Oh aya naon atuh kumaha Dokter Manawi anu teh dibantos ya. Mohon. Tadi wengi abdi teh nguping anu sasambat. Ai dikinten teh pasien kitunya. Masyarakat di desa ieu kitu. Pak eta mah di sumber sorana teh di kuburan. Ku abdi di dongkapan teh. Aduh Pak.
estu teu asup akal Pak. Da asup ka akal kumaha? Mohon eta hiji wanoja sasambat wengi-wengi teras eta teh ngaleungit gitu atosna teh janten haseup. Waduh. Mohon Oh, tah kitu manawi kumaha tah. oh. Kieu aya perkawis eta mah dokter. Bapak teh kantos kenging laporan ti sawabaraha jalmi urang dieu memang ye. Cenah Nyi Karsih teh ngajung jurigan. Oh Nyi Karsih. Muhun. Eta teh cenah unggal wengi sok kadangu sasambat. Tapi ari ngadangu katerangan anu eces pisan mah nembe ti den dokter. Kek lupi maot Nyi Karsih teh tos sabaraha dinten Pak Lurah? Ya kirang langkung aya meureun kana 2 mingguan mah 2 minggu gitu. Eta we eta acan den dokter ka dieu. Oh manawi Bapak terang kumaha kajantenanana? Ih, nyatang tos we atuh ari terang mah da Bapak sorangan anu nguruskeunana oge. Cing atuh manawi abdi hoyong terang kumaha cariosna dugi ka kajantenan kieu teh Pak? Kieu cariosna mah harita teh otong salakina Nyi Karsih masang undian harapan gitu. Undian harapan? Mohon nya upami ayeuna mah undian kitulah. Kantos namina TSDSB pan kadienakeun porkas gitu. Upami ayeuna mah panginten naon teh teh. Oh togel teh gitu. Tah eta togel meureun ayeuna mah. Eta napi naon selot naon teh. Oh nu karitu nya. Nya anu karitu anu ieu mah undian ngokupon gitu. Tah tariking bagja nya kaleresan nomor anu dipasanganna teh kenging den dokter ku si Otong teh. Oh gitu. Mun atuh kantenan we atohna teh tah teu sirikna bari jeung igel-igelan eta. Tah same meh nyandak lambaran undian anu kenging teh ka Jakarta. Nah kedah ke Jakarta Pak. Oh mun pan kedah digentoskeun eta kuponna ka ditu janten buktos gitu yen anjeunna nu kenging undian. Oh iya terus Tah pangangguran cacarekan heula eta. Sadaya panganggo maranehna nu geus butut didurukan eta. waduh Mun didurukan sadayana meureunna ya ingin melupakan masa lalu yang miskin berenannya ayeuna kenging atos agung meureun kitu dan teh jadi didarurukan cacarekan teh. waduh Mohon. Tapi eta mungguhin takdir den dokter teu tiasa dibungkir, kadar teu tiasa dising dising sieunan. sanes disinglar gitu. Oh atuh dah uring mah Tos. Cacarekan teh janten mamala anu agung pisan eta teh keluarga si Otong mah. oh Mohon sabada cacap cacarekan tagus puasnya ngadurukan acuk-acuk wah bari igel-igelan bari ya gitulah euforia gitu den dokter. Eta teh nya Otong naroskeun lembaran undian harapan teh ka Nyi Karsih. Kemana cenah yeuh? Ya urang tukerkeun cenah kitu. Da dititipkeun ka Nyi Karsih. oh gitu. Mun Nyi Karsih teh ngagebeg bahasa cupu capa kana kutang. Oh karena kutangnya. Nyapan usumna zaman ayeuna mah ieu teh sumpan simpen teh istri teh dina kutang gitu. Oh mohon. Wah eta sidik kertas undian harapan teh teu aya gitu. Alah Mohon langkung reuas deui eta barang emut yen kertas undian harapan teh ngiring ka duruk. Jadi aya dina salah sawios acuk anu diduruk gitu. waduh Mohon teu majar kumaha iwa ceurik we bari tamada ampun-ampunan eta Nyi Karsih teh. Tuluy dasar nuju ka usap setan den dokter.
otong jantan ngagedur nafsuna murka amarah gitu. Oh atuh da kumaha teu kitu pan sagalana geus dudukan jaba maranehna teh jalma teu boga. Mohon kabungah teh harita leungit dadak sakala kop manehna kana peso panjang eta. Aduh mohon kana peso panjang anu seukeut eta nyikar sih ngajerit tapi kalah ditajong satakeurna. Rumpuyuk nyikar sih rumpuyuk kapiuan harita teh. Otong tah teu acan leler nafsuna geus ningali kitu oge. Ceplas we peso seukeut teh dipake nyopak susu nyikar sih anu kenca. Astagfirullahaladzim. Mohon getih baloboran carita keneh dugi ka nyikar sih tos paragat mulang ka alam kalanggengan kitu. Kareg palurah eureun heula nyeritana Parwarikom dangu. Dokter Surya ngarenghap. Lukua. Astagfirullahaladzim. Iblis nu ngajiri manusia eta mah. Mohon rumawi tah gitu jadi jalmi mah lamun nuju poek mah ngajirim jadi setan. Bapak ge dugi ka muriding bulu punduk yeun deui dokter mun embut kana kajantenan eta tuh. Ari otong kumaha? Nya tos ditangkep dipasrahkeun ka nu wajib. Dopi waktos ngurebkeun nyikar sih teu aya anu kakantun. Kakantun naon maksana den dokter? Emutan bapak mah nya biasa we sama samistina gitu. Maksud abdi teh eta dupi susu nyikar sih ngiring ka kubur. Susu. Naon make seuri sagala. Nya sih memang itu kalimat teh dupi susu nyikar sih. Geus atuh alah syah. Mohon ya den dokter. Aduh ya Allah nembe ka emut ayeuna den dokter. Mohon. Nyikar sih teh can ka kubur eta. Ya ari kitu mah atuh. Mohon. Laras atuh ari kitu mah anu katinggal ku abdi teh jirimna nyikar sih teh wangi teh. Pantas sasambatan nyeri-nyerian da geuning teu acan sampurna palurah. Oh kitu nya. Duh. Oh nya den dokter. Nya ayeuna mah kieu we atuh palurah. Urang pilarian susu nyikar sih teh. Tuh. Palurah. Aduh, abdi ieu bersayap kalimat teh Henteu ieu mah naon beuke bersayap segala da mah konteksna ge carita ieu atuh. Nya ieu mah aduh palurah ya. Mohon atuh dae kalimatna ieu aduh, urang pilari susu nyikar sih. Mohon kitu. Urang pilarian susu nyikar sih teh dugi ka pendak kitu. Margi upami teu kitu mah hawatos gitu. Di mana kira-kira milarianana nya Pak Dokter? Nya urang kawitan ti bumi nawe. Dupi bumi tilas nyikar sih dilinggihan ku saha ayeuna. Kosong we. Da teu aya deui kulawargana. Paotong nama apan dinu wajib? Tah, umi kitu mah saya urang ka bumina. Sugan we ka pendak. Ya. Kayak atuh abdi bade koordinasi heula sareng Hansip nya. Mohon. Ya tuh, mangga. Parwarikom dangu netizen sadayana saenggeus parempugan Dokter Surya palurah katut sabaraha urang Hansip indit ngajugjug imah nyikar sih nu geus heubeul taya nu nyecingan. Pernahna nenggang tinulian. Tah ieu den dokter ieu umina teh. Iya nya. Mohon tos seueur karabulan kieu baralah ya. Mohon. Tos 2 minggon caya nu miara ieu bumi ieu teh. Aduh. Mangga tuh orang lebat Pak Dokter. Nya ya sok. Hansip kos. Sok bukakeun pantona. Ya. Mangga siap palurah. Mangkos eta namina teh. Mohon. Ya nembe 2 dinten jadi Hansip teh. Anjeunna veteran eta. Veteran. Mohon. Veteran eta perang Korea. Kumaha? Aman.
Aman, Pak Lurah. Masih perang Korea. Pan itu tuh aya apa nih tanda? Mangap, ayo ah. Yo ya, siap. Mangap Pak Dokter. Aduh. Meni paroek kieu pikasieun Pak Lurah ya. Mohon. Naon ieu teh? Duh. Rawat lancah ieu meuni ngararanteng kieu dina bilik ieu. Aduh. Duh. Ngereungit deui. Sok atuh urang bagi 2 tim we atuh Den Dokter. Oh, mohon. Ada telega atuh mina ge Pak, ieu mung katingali ya, ti juru ka juru ge. Oh, mohon ya. Duh. Biasa saya mah tim player gitu. Ya, ka abdi ka ditu ka kabar dapur ya. Mohon abdi ka ieu ngona ya. Ya. Kitu parorikom dangu maranehna taliti pisan mariksana teh. Di mananya? TKP teh. Belah dieu kitu, tah ieu aya urut getih garing ya. Ieu sigana mah di dieu ya. Kayak eta naon eta? Jika pakaian butut, namru hanapeun meja ya. Wah. Paingan ya. Bau kieu. Iya ya. Pak Lurah. Iya ya. Di dieu. Kapendak Den Dokter. Mohon di dieu ya. Tuh. Nya paingan mun dibau kieu. Adah. Alhamdulillah. Kapenak oge ya. Pak Lurah ya. Mohon. Sok atuh ah. Hasib kos. Ya Pak Lurah. Bawa plastik ka dieu sok. Ieu urang bungkus ye, piara ye. Ya siap. Ya. Ya, kana ieu. Naon tuh bawa rantang we mah. Ya, supados aman. Entong atuh plastik we. Aya tuh plastik resek naon. Atuh kirang utami. Ya, kayak sedap. Taya Tupperware ya. Ya, naon eta lah. Ini lali lagi. Nya kitu nama kedah tohaga ieu teh. Ya, naon teh? Barang berharga gitu ya. Nya sih. Sok asupkeun, sok. Iya. Ya. Ayo ah. Ayeuna urang balik di balai desa, urang siap-siap we ka kuburan Nyi Karsi ke. Ya siap Pak Lurah. Mohon. Para warikum dangu telilati harita maranehna indit ngajugjug ka kuburan Nyi Karsi. Tuluy kuburanana teh diguar deui. Layon anu geus bau dibuka deui. Susu anu tinggaleun diterapkeun deui. Atuh layon Nyi Karsi dikurebkeun deui samistina. Teteh lah geus kitu mah teu kadenge deui saha anu sasambat. Heuleuh para warikum dangu rupina leres kapidangkeun salah sawios karya anu mangrupi carpon. Yasana Kang Edi D. Iskandar nya, WD D. Iskandar anu kantos dimuat dina majalah Kania tahun 1881. Tah kitu ari carpon mah para warikum dangu nya teu sa episode paling kana 2 episode atanapi puy panjang 3 episode paling gitu. Naon anu tiasa dibantun ku urang sadayana tina eta carios nya salah sawiosna teu aya anu instan atanapi teu aya nu engal gitunya atanapi naon sebat teh kitu. Dina milari rezeki atanapi kanggo nyumponan pangabutuh gitu. Petos anu dilakonan ku otong kenging undian, ari undian teh saleres nama panginten caket-caket kana judi nya. Ai judi pan teu kenging ku agama urang. Janten we aya madorotna nyaeta nya janten bencana anu kaalaman ku Nyi Karsi. Sim kuring tekendat neda dihapunten tina seueur kakirangan sareng kalepatan dina bidangkeunna. Nanging sakudak sakedikna sasiereun sabeunyereun sim kuring nadada pamugi aya hikmah aya mangpaat utamina mah hiburan tina sakur konten anu dipidangkeun di kanal Capruk Radionet. Sim kuring seja abit mundur urang patepang dangu deui dina carios salajengna nyaeta neraskeun dongeng Sunda nu jejerna Lampor. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakto.